Najan mungkir geus takdir najan numpang geus kadar milik diri bagja awak milik diri bagja awak Indo 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 deng deleteng tumilar gitu mah deleteng tumilar gitu mah cing lagu naon ya lagu sakainget teh aduh dek ayeuna aing dek nepungan widadari dek digiringkeun ka ieu tempat laksana aing kanu ceking dek mangkaning widadari mah cara reking oh cara reking atuh awakna ge sabab aing nya ge buta aing mah loba dedeleuan jeung alus dedeleuan alus tara kanu goreng beda deui jeung jelema anu rupana kaset tapi dedeleuanna ruksak kapeureupeunana eta teh kuti kotok ayo batur urang ini aduh lur dek ulin kanya kajono ka Pak Haji Sidik oh mangga kadi teh sae sugana di bakalan bejana aya Pak Haji engku surang manyintreuk buah-buah aya ku bagjanya lur oh katenan aki umbaran ti radio Alba buah dua aya Bapak Momo Cikeresek Supi api Mamat Ruhiyat Baros aya Abah Yaya Ibu Ipo pengrajin bedog ukir Cibitung aya Bapak Uli Nono Pasir Muncang aya Bahdul Alba aya Mang Dewa penjahit buah dua Sumedang Supi Jawa Barat Indonesia dunia aya Bapak Haji Apo aya anu kusinen kamari disamat Haji Opa sadege-degena teh beureunya alah Bapak Haji Asyep Taruna aya Supi Bapak Dadan eta ti Sumertani eta Tanjung Jari aya leutik-leutik tapi gede usahanya Bapak Dodi Darsono aya aya Bapak Dedi Rosida aya aya kesempatan keneh eta kajalma sugan manehna tobat entong boro urang salaku pemerintahan di negara pangeran oge pan geus nyadiakeun sawarga jeung neraka jadi hartina teu kudu dihukuman ku urang sabab naon pangeran oge geus mere kasempatan eta kajalma pikeun husnul khotimah alus katungtungnakeun apan anjina mamaha dina sagala maha bijaksana maha ulas maha asih dalah pemerintahan di negara oge di hiji negara henteu langsung dipaehan ai teu teuing-teuing mah eta jelema jahatna dina ngahukumanana oge kudu ngaliwatan hiji saksi dua bukti tilu pengakuan
tesagawayah ujug-ujug di hukuman cing inget ama geus nurunkeun dalang kana buana baheula nyaritakeun pagelaran wayang ieu dina eta jero pawayangan teh aya jelema nu pangjahatna dasamuka maling pamajikan Batara Rama eta nu lalajo nepi ka kaseleun nempo dasamuka kalakuanana malahan nu lalajo mah hayang ngaduruk kana eta rahwana padahal ai dalangna mah kapan kalah dicet deui ai kuleuheut teh malahan di mana di paling wayangna oge moal teu ngambek eta dalang jadi ku pangeran geus disadiakeun hade jeung goreng teh geus diayakeun urang teu perlu benci tapi eta teh eunteung cermin pikeun urang sararea supaya ulang urah kitu urang mah ngan ukur usaha ngungkulan supaya jalma ulah jararahat nepikeun katerangan eta mah di mana geus nepi di gugu nuhun henteu sabodo teuing da urusanana urang teu perlu benci urang teu perlu ngewa pamarentah ge nyadiakeun tempatna apaan pangguian teh pangberokan. Oh jadi sidakna bapak moal ngawidian kalah ngakanan jelema moal nah upami bapak moal ngawidian kalah dina harti ieu sawarga ayeuna keneh ku aladik diamu waduh cilaka kalah cinya ka amat gugunya aman tuan supaya bapak ulah riweuh teuing moal bisa kalah moal ngawidian moal hiji pamimpin naon ngaranna lamun kitu carana cenah meureun ceuk nu ngewa teh abong kena ka anak nepi ka ngidina ngakanan jelema sieun disebut nepotisme nya eta mah kumaha lawe pamikiran mah ngan cing panjang jeung cing dewasa anjeun mikir bapak ulah ngawidian moal alah ngakanan jelema nu jahatna wungkul moal bisa lamun kitu carana ayeuna keneh bapak diheulakeun ku aladik dihakan aduh silap sahanu wani molotot ka aing waktu ieu diheulakeun jadi eusi pujit aing bapak ulah idinan moal bisa sakali deui widian alangakan jelema moal bisa wah penasti kersayang tu mampara ieu ge Batara kala nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan panon beureug huntu kekerot teh kuku ngadak-ngadak bararijil nanakeun amarah anu luar biasa lajeng ieu otipati diancam dek di gabrug kalayan bakal disamuakeun nanging ieu otipati jagat nata leungit tanpa lebih ilang tanpa karana leungit tidak paningali Batara kala wah cilaka waduh kaget tenera handingali kaget tenera handingali kaget nak kiri-kiri kaget tenera ya ikan handingali ya dina harti ieu kakawasaan sawarga geus ditinggalkeun leres
wah pokoknya saha-saha dewa nu teu satuju ka aing kabeh diamuk wae disandra ku aing dewa kabeh hiji-hiji bapak guru udah pasti ngadangu bapak lah petang tos leungit euy leungit tina panunggal hartina tanggung jawab pamimpin anu model gitu leres disandra ku aing widadari pokoknya saminggu terdatang si bapak mereidin ka aing widadari hiji dik dipaehan dituntut dewa hiji dituntut we tapi widadari mah samemeh dipaehan teh ku aing tinggalikeun di bawah heula kasusukan garing ku aing sae sia di cenah bebersih heula sira diagir heula kinya sok sia hei balad-balad dararatang bisi maneh hayang jadi dewa euy aing ayeuna jadi raja Triloka tenang aing ayeuna jadi raja sawarga saha dewa nu teu ngagugu ka aing digebruskeun ka kawasan di muka dituntut hiji-hiji dewa dipaehan bae so sia dararatang wala tiap balad-balad ti sela mangumpang kula sa kumpul kunaon bulan teret kok dek ulang suga naik derajat ayeuna aing hirup sugan we aya milik atuh kulan ulah jadi bobotoh doma wae aing teh sugane jadi dewa atuh kulan oh aya peningkatan hirup teh pagawean teh aingnan ukur muaterak sia sok woi gening buta anu geus kararuan dikadek teuteuran sok sabaraha poe sabaraha peuting ngasah tapi sonya terus sabatkeun kayaknya masihna cara aing dulu ti urang buah dua oge dibere bedog rasakeun sia woi hampura kumaha geus birat ararinit eta geus birat ararinit najan mungkir geus takdir najan mumpang geus kadar milik diri bagja awak milik diri bagja awak deng-deleteng tumilar gitu mah deleteng tumilar gitu mah
Cing lagu naon? Lagu Ya, lagu siapa inget teh? Aduh, dek. Ayeuna aing dek nepungan widadari dek digiringkeun ka ieu tempat. Laksana aing kanu ceking deh. laksana. Mangkaning widadari mah cara reking. Oh, cara reking atuh awakna ge. Sabab aing nya ge buta aing maloba dedeleuan. Jeung alus dedeleuan. Halus tarakan nu goreng. Beda deui jeung jelema anu rupana kaset tapi dedeleuanna ruksak. Kapeureung-peunan eta teh kuti kotok. Hayu batur urang ini. Saporon. Lur dek ulin kayaknya kajono ke Pak Haji Sidik. Oh mangga kadi teh sae suka di bakalan bejana aya Pak Haji engku surang manyintrek buah-buah aya ku bagiannya lur. Oh katenan aki umbaran ti radio Alba buah dua aya Bapak Momo Cikeresek Supi api Mamat Ruhiyat Baros aya Abah Yaya Ibu Ipo pengrajin bedog ukir Cibitung aya Bapak Uli Nono Pasir Muncang aya Bahdul Alba aya Mang Dewa penjahit buah dua Sumedang Supi Jawa Barat Indonesia dunia aya Bapak Haji Apo aya anu kusinen kamari disambat Haji Opa sadege-degena teh meureun alah Bapak Haji Asep Taruna aya Supi Bapak Dadan eta ti Sumertani eta Tanjung Sari aya leutik-leutik tapi gede usahanya Bapak Dodi Darsono aya aya Bapak Dedi Rosida aya aya Sidibja ka dieu aya Ius aya alah nuhun kada rumpul masyarakat aja deh nuhun aya aduh pocing ieu asa kureug-reug reug seueur sobat dulu itu aya urang Parancis urang Prancis iya saudara Stepan aduh bonjour Stepan bonjour alah komo siapa wewe siapa biang merci aduh ampun bonjour aya nuhun di Australia saha eta Juragan Chris aduh good night Chris halo nuju neleman leuwih teh ain neleman leuwih neleman gamelan di Australia nya disebut keris manjing marangka deh alah nuhun
Kapang sami selamatna Ibu aja ini kesan bulan Omatullah kumawani Kang Dadang Sumertani rek ngaroba Pancasila buahna tematak kade ngaruntakeun kana gara-gara anu nyata bakal teu akur jeung dulur moal aya angeusna rakyat tuntut keadilan jalma-jalma nu barisa ngaparentuk undang-undang wadah sareng abah manana nuluyu jeung kanyataan nu suruh dina hukum haki umbaran aya diumar keadilan jeung sosial kebangsaan Indonesia umumna sa-Indonesia pemoh nu kasebut Sunda jeung Sunda Alin wakilna estu putu tereh-tera perjuangan anu cager balager sarta jalujur maklum wangu katukang serangu nyiliwuri aya pisan toya meja saking prawingang tinalangan ya ampe gadi birna sekar pinuji sekar pinuji
nyebar kastori nyebar kastorinya banglus lampah kipun yang ngotipati Batara Guru Leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana ngaleos tanpa permios ini tanpa pamit ke sawarga atuh ye kalungguhan sawarga Maniloka ayeuna jadi di kawasan Batara Kala itu kaayaanna dari pating jararit para dewa pating karoceak diancam pati ku Batara Kala. Ieu kejadian sawarga jadi geunyileung kamar capada. Doh, yakin Kala rek ngakanan deui jelema kalayan otipati parantos nyerengkeun kakawasaan ka Batara Kala. Beja pabeja-beja atuh kaayaan masyarakat Marca pada ngamaruda rupa-rupa pamadegan jeung kapercayaanana aya nu tatapa puasa ngadak-ngadak dalang ruat para rayu nyaeta supaya hindar tina ancaman Kala gitu kaayaanana digenyeleungkeun ku kejadian Batara Kala ngarebut ka kawasan sawarga nanging anu dina waktu ieu dah para Kurawa anu disesepuhan ku Residruna kautus ku Prabu Duryodana hasil tina tatanya sangkan ulah kaancam ku Batara Kala yakin kudu ngabogaan hiji jimat anu eta jimat teh ayana di Semar Badranaya anu kiwari hampir caket ka kampung Tumaretis para Kurawa sadayana sami merbayaca leres Aswatama anger citraksa Dumaraksa Partomarmo biru paksa taruh citra soma citra yuda bawa kata jaya wikata kumpul Aswatama sok kumpulkan barudak apa mana? Aswatama. Oleh. Edas. Sampai berbanyak sendiri. Iya. Blok. Awon tong dicora, tong semua ya karina, tong semua ya karina. Apa pedal batul? Apa mana? Ya jaya wikata batul. Jaya wikata batul.
hampir dugi urang ya otomatis ya balik salah sok jadi tugenah mata pola gagapan Trayuda pada wayang harga pada modal pada wayang harga lamun ji masih Semar anu ngaranna Enong teu dibikeun dina harti modal kabeh ya. Ya tenanglah. awak rasa ngemotan saya mengemotan saya kurang nepi urang ya ke kampung Tumarima Tumaritis Tumarima Desa Tumamprak Kecamatan Serah Bongkokan Kampung Tumaritis kurang gentian eta Enong Semar teh si eta mah pokona manu kitu mahal kecil asa dibere duit keur saminggueun dibikeun kira Enong tina lamang bere bease sakinda lumayan keur para japati gitu iya dibere rokok atau kenae tahu sapusi jadi jalan wawa kapan orang dari nepi
dari nepi urang calik yadi Mangga. aduh tegera buka mata tegera ngage urang geus gara rumpuh saudara tos sadaya lagi ya Gusti Culu kana waktu anu tentukeun datang mangsa anu direncana nitiwan siril Padang Mustari jauh di jugjug angang di teang sanajan rupa-rupa nu kasorang di perjalanan teu burung nepi ya karacak ningang wayahna anu penting cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok alun-alun di sana nu ngaracak-cak nyeri huntu laun-laun anu nyabok alahna ai kolosok dileuwihan wae ai teu leuwih kumaha apa nu diteangan teh ku sareng ge pada leuwih di teang dapugu anggang najan hate mikasana dapugu awis padepang Haji Bang Sulaksana Bekasi awis Samia pada merbayaksa Samia merbayaksa setengah kinarga Aswata Majaya Wikata Citraksa Citraksi Citrasoma anu disesepuhan Kurasidrona kautus ku Prabu Duryodana hasil tataros ti paranormal yen nagara bakal waluya masyarakat bakal salamet tekaan samukala asa kagungan hiji pusaka Semar Badranaya anu disebat endong Semar Badranaya ngan biga kumaha ya kumaha ulah leutik hate saudara ulah percaya kepada normal teh nya eta sarerea geus pada apal sawarga Maniloka cenah ayeuna teh aya nu kudeta putrana ku anjeun Otipati Batara Guru anu ngaran Batara Kala
nggak berontak di sawarga ngarebut ke kawasan sawarga meureun eta politik eta politik kumaha politik meureunna geus capek we jadi pemimpin geus seubeuh teuing tuluykeun ku anak api-api kitu ya ulila teuing teh strategi meureun eta mah bisa jadi aing ngaran-ngaran politik mana hese diuji na ese diterka dina leuwih cantik ya lemes ngan ieu mah malahna urang sararea bisa dibayangkeun sabab ai batara kalah teh jelema kanibal kanibal ongko radikal ongko beuki daging jelema baheula aya ngakanan jelema ayeuna bisa jadi ku ayana geus jadi pamimpin di sawarga teh bakal ngakanan jelema bakal beak tadi dunia hiji-hijina jalan anu bakal bisa nakis karena serangan batara kala menang tatanya tiditu tidieu ti jelema tinu menang dipercaya yen urang sararea teh kudu nyeka enong semar wah sakitu omat jeung bisa ngolona eta enong semar badranaya urang gentian ku harta kakayaan nu saloba-lobana asal eta enong semar badranaya kapibana jeung kabawa ku urang ka negara aslina ari sabab cenah numutkeun beja di urang dipercaya eta enong teh lain saenong-enong lain saenong-enong anu mawi ku urang ayeuna dek diolong oge bisi kapiheulaan ku Pandawa sabab lamun geus kapiheulaan urang bakal ngege curug urang bakal pinangi jeung mara bahaya anu leuwih gede numutkeun beja deui tinu menang dipercaya eta enong semar teh tong boro jelema hiji dunya bakal abus kana eta enong jadi eta enong luar biasa pangawasana itu neng sarerea ayeuna mah geuninganan para wargi eta enong semar badranaya da urang pet entah ayeuna begitu nawayahna ulah arah jeung subaha urang ini tinitan supaya terang nepi hayu urang ini eta harta kakayaan sadiakeun nya eta keur mere semar anak ari ngomong teh boleh dikitu we dilakuan seni ngarajah we kapan ieu teh murid Tatang Aditruna percaya murid Patang iya tulah ngarajah iya tak kitu hayu urang siapkeun tereh nepi urang ieu katumaritis omat cing bisa ngolona iya ayo pada ngomong kayu agung babar wete sami rempel godonge
Pandele si Pandanaru si Pandanaru para Kurawa ngalet ngengkring ngaparalet ngajuk-juk kampung tumarite iya inggih Semar Badranaya Sapala Putra nuju Sempal Kapiguyon ya ulah jong kadieu kitu Kakang Selenju omah ulah kabawakeun ngamarudah kitu urang dumeh ieu dunya kabeh diancam ku Batara Kala nya kitu ulah kabawa arus urang sae wah karek nyaho meureun cu duh naon teh jelema teh diancam ku Kala lares nak wartos heuh kadieu kitu Kakang Selenju oh sae belah ya asa kuwarara asli ngaidu para ras kumari akang ngaran-ngaran urang hidup di pakampungan anu kaancam ayeuna kajadian teu apal sileung ayeuna dunya diancam ku Batara Kala ya kitu akang itu menak wartos kulan rupi-rupi tareka ayeuna teh kulan rupa-rupa gara pamadegan jelema ayeuna loros aya nu diruat aya nu dudukun aya nu diruat wae aluh dalang ruat para rayu alhamdulillah kulan oh dina luhureun panto eta kulan tulak bala meuning ngadak-ngadak ayeuna mah dina luhureun panto teh mah jeung aya bawang bodas bawang beureum ditiir jukut pias eta teh tulak bala beureum gede maksudna mah tolak bahla teh jeung aya sate domba padahal lamun tolak bahla bukti mah dina amal anu nyata sapopoe oh kitu akang walasan asihan dedeuhan antara urang jeung urang nya eta teh tolak bahla wah katerap urang kalah jadi realisasi tina bawang beureum bawang bodas ditiir teh jeung cabe beureum kumaha teh Kang eta teh falsafah yen kahirupan urang mah sabagian gede tina tani bener lamun ronjatkeun mah geura sok dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa berhasil bari hirup beragama tah hirup teh ulah keur dieu teuing bener Kang ulah pungsat sok dijieun kasempatan kudu palalinter dimanfaatkeun kadang-kadang urang dipepende dina kabodohan bener Kang mangkana ayeuna teh ajas manfaatna keur usum ayeuna teh deh sumohon leres wa saperti teu sapira teh basa teh sumohon tapi maknana ageun ana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ujang makna teh jero kumaha teteh gua bulan pangna kajadian urang ngamarudah masyarakat di negara teh eta teh hartina geus kalengitan jati diri eta teh gua geus leungit jati diri bangsa urang teh gini jati geus kasilih ku junti ai kurungna kurung titiran ya gua ai kurung manuk titiran eusina teh incuing uncuing ka eta geus teu sah Pak Haji kayaan dunya geus teu saimbang hartina geus dengdeng geus teu balan deui ayeuna mah geus teu balan deui ayeuna mah ujang laras wa kurupi-rupi ka nyawa jelema geus murah tos murah wa geus teu ngarasa dosa ayeuna mah geus leungit ajen diri leutik ringkang gede buga sumohon tapi paren bene gitu genteng-genteng ulah potong ulah najan begeng ge ulah digotong ya ju eta wa ho wa mah rek pacuan ka barudak dah kumaha wa neneun ka deudeuh nu nakanya nitip ka asih kamar urang kali nu rek neruskeun dina seni regenerasi
tenang korehan gerak korehan ilmu nasing nepi ka panggih moanya moal lebar wampe papangih-pangih ajang lamun panggih keur si ujang eta dawam tos sepuh wa mah geus sakieu kakolotanana wa mah ayeuna meureun panyakit teh geus ngabejaan kana awak eta teh meureun anu mapageun ucuk nanakeun wa teh tereh balik sumohon pina kana kitu wa geus seueur nu karaos geuning wa ait 50 kaluhur mah tina sumanget ayeuna geus ngurangan geus rada nahnai wa geus rada nahnai atuh ka penggemar wayang golek anu di mana wae ayana kumaha wa ngagupai dah kade ulah poho karena budaya sorangan sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana ulah dugi kacul dog tinggal igal ulah dugi kacul dog tinggal igal laras nya cu sumuhun ho pikeun ngaronjatkeun kabudayaan di urang pikeun ngageuing kabudayaan di urang da puguh urang teh tadina nagara bukti sajarah nagara dina basa Sunda atawa basa Sunda aya anu teu bisa di Indonesiakeun laras ku beungar-beungarna basa Sunda teh kitu tah laras malah lamun di bahasa Indonesiakeun teh teu ngeunah caweran ka kupingna teh wa mode cikaraca ngang batu laun-laun jadi legok apa teh hese mode putri geulis gagaweran capetang tar nyarita ami budi taraseuri berehan tara masihan upama init-initan meme urang init geus nepi mode kebo muli pakandangannya muncang labuh kapuhu keris manjing warangka nah hese atuh cek bahasa Yunani kuno papasapah Yunani kuno ex nihilo nihil pit back to back si teh tetecu eta teh kembali ke semula muncang labuh kapuhu teh muncek bahasa Arab berenang makan ala makan cek bahasa Cina makin cek bahasa agama mah innalillahi wa inna ilaihi raji'un tuh geni cek bahasa Cina laras Pak nyaujang sumohon numawi dina leresan dia sok ronjatkeun neangan deui tarekah kumaha carana sangkan wayang bisa terus bisa nanyer gali bisa dina wanda nu anyar dek kumaha bae oge bebas da ari wayang malain Quran anu teu bisa dirobah mah Quran nya cu da eta mah absolut dogmatis mutlak hudan mun teh mah aya nu nurutan ulah emosi kapan tadi ge hariring teh lain nu kuring haleuang teh lain nu urang nya ujang sumohon eta wa tong borok kitu geuningan ayeunangan ilmu mada puguh nepi ka negeri Cina cenah geuning ya sekolot mah tah geuning eta urang Perancis kadarieu neangan ilmu urang Australia eta teh neangan ilmu merokan teh heeh ajaran di duit ngan maranehna mah ajaran di duit juta-juta ya cu jang Quran tak kitu ti uasa parakan sauju mudah-mudahan we kapayun tiasa ditepangkeun deui nya ujang laras sae wa ai deuleu itu uluh urang Majalengka aya urang Majalengka wa eta tapi urang Sumedang bapak Ade Barkah aya ketua DPRD Cianjur itu Bapak Haji Yunus Majalengka mudah-mudahan sing jadi bupati amin titip we ka urang Majalengka nyata Bapak Haji Yunus amin aduh ya
Bapak Haji Ade Firdaus semua nuhun ucu ujang kulat wa cing wa naon wa sono ieu ka Pak Haji Sidi Haji Sidi kaki umbaran sono ka Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Dani Setiawan laras atau geningan itu Pak Haji uruk mana ayah nuhun ujang nuhun ucu Pak Obar Bapak Bupati Bandung nuhun ucu nuhun ya kula cing wa hayang kaul cu sae wa mangga kaputrana Bapak Haji Ali Dinar sumohon sakonya sok kaya Jangwani mental lagu wajang wani kaya sok Jangwani kumaha Jangwani we kanya ayeuna wa jadi tukena dulu umat dapat salaya badang moya harakaan alah gitu kakang lainnya akangnya diri masih cari pada kawa kaputra Pak Haji Ali Dinar masih emut berang peti kadek kajo ya salaya me ada jangan teringat saliraku di jari saliraku di jari barutan sadayana akang pada giling kawa ya leukeunnan bari ngeureuyeuh maksud ngeureunkeun di mana we manehna mana wae cing sakali-kali mah eureun teu cicaheum sekali-kali ada di Cibiru lain dewek sangeunahna eta heureuy di mana wae eta teu merenah kudu bisa adaptasi hirup teh adaptasi kumaha silih ajenan geuning jangan ngerokok mah tara naik kereta api aduh kalau bulan bisa ngomong pasti cari-carikan ku bulan benar tong digugu teuing perintah bapak dewek teh bisa supaya dewek diganggu supaya dewek diheureyan dumeh eta lagu paminta bapak dewek dari bapak dewek mah manusia eksperimen manusia percobaan eta teh kolot urdu wajib digugu kolot mah kolot kuno pakai jeung disebut
jelema can angeus teh bapak dewek teh hirupna teh produk gagal. Pokoknya nyebut produk gagal yang kita harus singkirkan dari muka bumi ini. Nanti si doraka jelema kitu karena merugikan halayak ramai. Produk yang sudah kadaluarsa. Lamun dina kahakanan mah bapak dewek teh kadaluarsa. Tidak tahu ngandung formalin. Pangna awak nepi ka kitu teu mangrupa teh tadina geringan tuluy kana obat eta teh overdosis. Bapak dewek jantung lagi jantung sehat. Jantung oge geus digenti ku jantung cau. Entah kumaha eta kakolot. Sieun kawalan. Da lain turunan Sang Hyang, lain turunan naon-naon bapak dewek mah turunan manuk pinguin. Coba. Aduh, bisa risi teh gitu. Batur mah anu di silikon teh irung hayang bangir ieu mah bujur. Geus teu mangrupa. Coba geus ka mana karepe teh ari ngomongna teh. Hayang we kudunungan dewek disebut Kakang Semar Bandar Nangka. Badranaya Lurah Semar kuda Australia lain kuda pawana kuda Australia. Oh. Aduh ampun Gusti nu agung berbayasa ulah ka bapak urang. Iya kenapa sih tindakan-tindakan bapak saya jadi begitu, jadi begini. Bagaikan orang yang anarkis. Coba kakolot komo ka batur dina lebah dia bapak dewek geus lah tengkur digugu lah bisi jadi mitos. Naon mitos teh? Tong dikultuskeun mitos bahaya. Lepas dina akidah mah jeung aya kuburan Semar nanti. Oh, udah benar aya. Terus di sarean batur sok dijarugjug ningan. Batur sok dijarugjug ning kuburanna kuburan Semar malah cenah ku cinta-cintana dernyieun geuning tina wesi kuning gambar Semar seukeut geuning abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang. Jang dagang. Padahal paragi dagang mah modal jeung jujur. Duit eta jauh pikiran teh der Semar dibebaskeun kana loket. Bari ipis salah kabrah teh oh tuluy ditulisan aksara Arab nih dikolaborasikeun. Wah bungkus ku lawan bodas tuluy jiga komo dibungkus ku lawan bodas nya heueuh maka minyak seungit ke Jerman nu awam mah kalah beuki ka wah asa heueuh we. Sidik carita wayang mati India Mahabharata Ramayana der kuburanana aya di Jawa Tengah kuburan Bima kuburan Anomana mana jauh aya Gunung Arjuna kuburan Pandawa aya soal Gunung Arjuna mendengaran meureun teh mah Gunung Wayang komo dalang-dalang ini ngajarugjug Gunung Wayang tararapa itu teh hayang payu mah cing alus wayangna malah aya tekenan Asep Sunanar pada aing masih buntung teuing cok orang jadi siapa itu eta teh beneran sakaya nyarita kitu. Nah aya ku kabina-bina teuing euy dimitos-mitoskeun beuki jara rawuh pake lumatak kurunyung Islam teh di dieu tah penyempurna supaya ulah kalunta-lunta teuing hirup teh benar ulah ngawur pamadegan da lain menang jelema ari Islam mah lain bosan hirup berargumentasi undang jelema teh ngaranna da ti dituna mah tina jorojoy heueuh tina sumrah pasrah sok lumatak ulah wa kamaranaot geuning cenah geuning ceuk pangeran itaqullaha haqqatu qatihi wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ulah wa kamaranaot saingat can cicing dina kaislaman aya keteranganana aya ngaran-ngaran jelema teh sumrah pasrah mah ulah wa kamaot teh sumrah mah
da itu lagi bakal linglung ku bumi mau ditampi ku jagat mau diterima komo lamun kudu kawasa jadi we marah kahyangan cicing dina alam kapanasaran matak bebas jadi gentayangan dikepung ku pemburu hantu udah syukur karena peles belego ge hantu namun urang mengencar der diabuskeun kana botol dae asa ku kabina-bina teuing atuh deui asa beki jara rauh akang hantu teh kabeuleuh pamadegan teh asa beki jara rauh moal haji dina moal kabina-bina nya euy pugu anu jadi juri teh eta pan kasieun teh geuning sieun teh memeh init ge urang teh geus sieun pugu dina diri sorangan cikolot teh mah geuning baheula hayang nyaho sia rupa juri hayang ai juri teh cenah gedena teh sagede muning rupana teh jiga hurang gedena sagede kuring rupana jiga urang sorek dina diri urang kumatak kerepek ngeunteung ngajari ka juri tapa asep teruna dasana mah begang ngan balik ti Mekah jadi montok sabab naon gede hate dari dieu bareto goreng patut eueuh batur aji ka Mekah meureunna loba urang negro ditu teh aya leuwih pan gede hate manehna balik ka jadi montok jadi senang heeh nya ngumatak Semar mah wah Semar ngaranna ge naon ulah kitu teuing oh ulah kitu teuing ka kolot teh si doraka ngumatak aing hayang geura kiamat teh hirup ngarep-ngarep kiamat hirup teh hayang geura parinah ka akhirat sararea hayang nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan dina sieun neraka doraka ti anak Allah ai bapak dorakati anak mamun anak dorakati kolot loba ngomong teh geus kemana kan naon Allah bapak dorakati anak mun anak dorakati kolot loba aya Allah aya Allah anu kolot dorakati anak Allah di mana-mana oge dina katerangan ge Allah aya oge aya ge anak nu dorakati kolot anak eta ge loba ngan ieu mah aya kolot diantarana dorakati anak lamun aya buktikeun ulah jadi ribut mana bapak dorakati anak loba jelema nu dibawa ka kantor polisi nepi ka dibui alatan micen orok geuning eta sia dorakati anak aya woyo jempe eleh sia meureun epang na dipikeun ke badan anak jada naon epang na dipikeun ke ku indungna anak jada nyalahkeun ka anak si belegu ya heueuh epang na dipikeun ke lain anak jadah teh indungna haram jadah pangna dipikeun oge meureunna kitu teh hasil hubungan gelap maksudna hulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih ulah nyarahkeun budak bila budak macan boga dosa ilmu anak jadah indungna haram jadah maksud anak jadah teh kuring mah anak lu bapaan teh naon anak lu bapaan anak lu bapaan sia teu mikir ngomong teh mainnya nah eta awewe reuneuh teh gasa-gasa kana pager kujung ngubu bapaan ayah merengan tanggung jawab hungkul matak kolotna haram jadah bener atuh masakan dosa teu rumasakeun dosa pada si ayah nu matak cing salaladar teh nepi ka perbadinya tah hirup bener tapi kan nu matak lamun Semar hayang bagja hirupna hayang selamat dunya akhirat anu jadi anak teh bumule pikanya kumah dampa suku anak teh lamun ayeuna dipikir dibulak balik dipapai dirasa-rasa si horeng ari kolot teh tunggu rahayu tangka darajat ai ka perego jiga nu heueuh
sabab Gusti mau ka hampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku indungna jeung ku bapana nya bapak ari ka prego jika nu heueuh ngomongna leres tuh bapak ge leres ceuk bapak sedangkan lamun urang dorakati indung di bapak lamun di lemur kai ranu lamun di leuweung kai dangder dipake pangaret pinggang dipake pamikul benggung dipake suluh teruhai matak baluang anu niuk lir hirup cara gamparan awak ditenjak beung dicekek paling untung mangi kotornya panya leres tuh eces tah jika nu benar ngomongna nu matak wajib urang ngahormat kanu jadi kolot ya banyak leres tuh udah asal dipameunangkeun dan tadi malain gitu ngomongin kanu jadi bapak teh lamun panggil balik digawe ti mana wae gabruk nu jadi bapak sujud ka indung heula tuluy ka bapak ceka tuurna cing tarik di mana waktu urang minta dihampura ka bapak naon sababna kudu nyekel tuur sabab gede jasana teh tuur teh dina waktu nyieun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng indung urang teh goblok geus wah benar jadi we kalau teh punung da eta ngomongna ka mana kana aduh Gusti nu mah agung da sia teu ngabejaan sungan teh eueuh piraku teh kaciri sakitu gajeng alah mun ngageblek aing jeung poek bapak aing jadi we ngareo sugan teh bieu bodas teh sugan teh bieu mah idangan oh heuh idangan anu di jerona bolu pan bodas idangan pada bileung dibere bieu isinya teh jaba aya jadi we ngareos punung era makanya aya ko awi bos Borma nya oh bos Borma aduh ampun Kang Gunawan Panama rekor Pak Haji Dinar saurna bade ka Australia sumuh alah wilujeng Pak Haji Dinar akang oge ke tahun payun Juni teh urang ka Perancis sebulan di ditu wah beres kok aya nu menta deui ti luar negeri juga jag-jag 2 tahun meureun akang mah Duta Indonesia cing ai pingkeun lamun dewek keluarga coblak kitu teh kodean aya gitu aya tadi pengker aya sugan kuring mah kodean sugan kuring ieu mumuni kawas nu hayang puas ka aing teh lamun aing disiksa ku bapa teh sia teh nararumbeng teu sirikna tadi kodean ge teu ngarti-ngarti piraku teh kaciri lagi kireun bapak curugna kana lapedes heeh nu maca ulah kitu pingkeun mah ieu mah ngaku dulur ka dewek punya etika sia teh ke mun aya teh ulah leel atuh atawa lamun aya bapa di tukangan dewek teh ngelel jeleng teh kodean jika babaturan urang ge si aya jika babaturan urang ngelelan muning ampun lah sugane ko awih mekelan ka dewek nya mekelan roti bakar alah nuhun naon doana we teh sararea doa Dodi eta mah alah ampun cing euy Kang ieu teh Bapak Haji Ali Dinar jeung euy bali dina kagungan mantu aduh barang asna tereh kagungan putu meureunnya teh sumut putu tinu ditikahkeun ayeuna nya tina cai eta Pak Haji Dinar kreatif tina cai ngamurnikeun cai aduh menang jasa menang jasa menang-onangan ke Australia nya profesor teh gitu-gitu oge ai daek mikir mah kitu kitu daek mikir mah ieu teh di dunya teh bohade boh goreng ge pikiraneun grepe ceuk caha reungit teu mangpaat
cenah masuk demam berdarahnya di lain pihak mah nya tapi sabaratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk baygon obat nyamuk tuluy naon deh autan jeung sajabana pe ku pangeran teh eueuh sia bereungit sadunya eueuh hiji-hiji acan da Allah mah kawasa bangkrut sia teh pabrik obat nyamuk teh loba deui penganggur nya eueuh nu teu mangpaat lamun urang dipikir mah tapi bener wah si orang segala rupa ge mangpaat kudu ai daek mikir mah tuh Thomas Alva Edison tina nyeleung-leuman hayam mikir manehna nyieun listrik listrik sadunya ayeuna menikmati hasil karya Thomas Alva Edison si sadar pikir bahwa dinya gitu tak ayeuna ngarencana deui Thomas Alva Edison teh keur nyieun rebab rebab dapat dikesetkeun ku jelema alah aduh gitu teh euy daek mikir segala rupa oge heuh ulah cicingeun ai datang kreativitas teh tina kejenuhan bisa tina jenuh tina kesal bisa tina jenuh hayang neangan wanda deui nu anyar empek ai seni mah bebas berkembang masina kolot-kolot baheula ngan untung geus pararae aing kreativitas baheula teh nepi ka ditembak dina surat kabar dina itu dina ieu luar tina tetekon ditentang murukana meureun koyag aing heeh kalah aing ngebelenyang negdreug ning keliling dunya keliling Eropa nya eta teh hasil kreativitas teh hasil mikir hasil studi perbandingan tidak segala rupana lumayan pan aing tina hasil mikir wayang itu teh nepi ka beuli rak piring rak piring mah teu kudu keliling Eropa kan tak kitu euy bener kan nya ieu Pak Haji Dinar tina cai mikiran cai supaya jadi murid supaya alus karunya ka masyarakat apaan kayeuna mah mangpaatna mah hikmah nama moal keresahan matak mayar wayang teh gede teu ngahiras boga kaena alah malahan cenah enjing-enjing mah dek namahan keur ongkosna kitu kadewek Pak Haji Ali bener teh lain hayang kapuji di Pak Haji Ali gitu rek mere ongkos deui teh nyaah ka urang nyaah kana seni nyaah ka seniman nuhun Pak Haji nya nyaah ka seniman Pak Haji Ali seri ya gitu ampun aing hari masa di mere gubernur mah ulah dicarekan alhamdulillah ya euy bakak urang teh pan aduh kubas bisa napa tepung lawung pamprok jonghok nge pecing ieu sarerea ngariung mungpulung mayunan panggung bongkok karonyok mayunan balandongan heuh nya ai dewek salah abus di kalah jalan belah wetan itu di Bandung belenjeng teh ngadong ka itu nah cida ieu teh jadi ka Ciwastra jadi muih aing duh aya janur pernah teruskeun ka jadi handap nya tak kitu di lembur sorangan ge kadang-kadang linglung ayeuna mah geus pinu ku perumahan ada di Inggris di linglung cara di Arab aing makan jalan dina syai teh sok pamarwah teh gini ya bolak-balik teh eta mah katilu balikan jo leket teh leulus ngadak-ngadak tuur nyeri keunung nyeri aduh jobrek teh mah diuk lieur ongko ngan inget cenah sekolah teh lamun mangih kejadian kitu teh kudu salat teh 2 rakaat salat tobat jauh ka cai tayamum salat teh aing teh keur sujud buledak teh katajong kudu lalumpang muni muih atuh da teh semplek dicak semplak ya aing naon dosa aing inget teh aing teh sok ngalarikeun domba teh sok ieu baong ditajong wae
aduh inget eta oh emot heeh si orang teh balik teh ka urang turunan dia domba eta ka domba eta mah euy oh daun akang seri aya deui da keur dahar bereng teh mah laleur mun pinuh di Arab inget aing di kadang domba teh sok ngalaleur ku lem heeh salatan di 2 rakaat aing geus salat kalau buki loba laleur lain 2 rakaat laleur cing teh ieu mah aduh ampun ya riwayat aing mah historis alah ampun kalau bikin napu heeh tak kitu euy bener akang cenah dek oge hayang hiburan euy ya hayang hiburan mah sok sok atuh da hiburan hirup mah kudu kitu atuh bebas hiburan mah heeh doakeun atuh panayagan sararea sing bisa ka Makkah amin bisa umroh iya atuh bisa umroh seling teh bisa umroh bisa umroh ke Jakarta kitu tah gitu sugade ka hareupa pandukun Islam anu kalima teh mun kawasa di jalana mun boga alah ampun euy lah ai geus kolot kieu maroba ai kahayang gede kira ai awak eueuh tenaga tenaga leus alah lamun teu nginuman aladina kapsul lapur jerek nong jeung geuning aladina ginseng dari royal jelly sia grepek pecakan wah deuk isuk heeh aduh isuk pere adeuk meuli teu hariwang di deukeutan ku awewe teh jeung menggairahkan kepada istri orang menggairahkan kepada istri heeh orang lain dicampur gerak kotak bumi ada pasak bumi dan bangunan alah ampun aladina kapsul paingan bareng gegeh wae hirup mah kudu turut kana sunah rasul geuning ceuk darso teh mah ceuk darso mapa jalan satapak kitu ngajog-jog ka hiji lamun teu karasa capena sababaya nu ditean hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli kajeun tubuh nu penting mah nepi ka tempat anu dijuju dek ngalongok anu ngora suga nu kolot teu nyusul suga nu kolot teu baeud suga teh moal baeud alah ampun tah mapai jalan satapak tapak saha tapak Rasulullah kitu naon aya tapak Rasulullah teh DP handap asor sopan santun ramah tamah sumerah pasrah ngeureuyeuh nikreuh dina agama istiqomah tawadhu DP handap asor tapak Rasul teh nya ulah gede bohong benar gitu jujur kudu nyunah Rasul nyontok apa nyontok hayang salamet adabnya alah ampun hiburan ya itu gerak badan we itu kayaknya aing ngaputing kemarin mah seuri bari aki-akian yang seri kenaon ya Kang yang serikeun aki-aki adan di masjid ai napas geus beak meureun cing atuh mun urang mah budak ngora nya euy budak ngora ge ieu mah aki-aki di titah adan gara titah jadi DKM mun dimaksakeun maneh eueuh khawatir Allahu Akbar Allahu Akbar Allah
napas mulai euy napas ya dung-dungna we la ilaha illallah capek ngageuingkeun subuh geuning leng dulur muslimin Mustafa salah gitu cek manehna keneh pohoan musliman ada geus kolot karena gitu aduh kurang berjamaah dina salat subuh itu kewajiban urang keur di dunya padahalnya padahal atuh mun urang mah eling dulur muslimin muslimat ayo salat berjamaah dina waktu subuh itu kewajiban urang keur di dunya pikeun pibakaleun engke di Majalaya ya akhirat aduh ampun wala wargi gitu gerak gugah ulah ka jongjonan gerak gugah eta mah tos gugah mah bade kulem deui mah salat geus kolot paling berat eta wala wargi sadayana gerak gugah ayeuna waktos parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maling deui wae meureunnan barang ngareret kana jam dingding geus eueuh deui aya nu mau di teteangan pek teh ku incuna di pauk tadi dibere rokok manehna ge sabungkus jajak abah kuring geus usaha komo bulan puasa